katineng naha janten padahal bulan keur nembongan cisoca nyangkrung nyaksian jungjunanku luluasan ngantunkeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi katineng naha janten padahal bulan keur nembongan cisoca nyangkrung nyaksian jungjunanku luluasan ngantunkeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi pamiteras kana takdir jungjunan pasti diri loba mungkir saha nu lepat anu ngolembar aduh ngolembar padahal kurang kumaha jungjunan reksak buktosna raraosan mah satia kumalatayakeun datna salalamina katineng naha janten padahal bulan keur nembongan cisoca nyangkrung nyaksian jungjunanku luluasan ngantunkeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi katineng naha janten
alasan ngantunkeun kuring sorangan, dipikir da memang takdir ilahi. Pami teras kana takdir jungjunan pasti diri loba mungkir. Saha nu lepat anu ngolempar, aduh ngolembar, padahal kurang kumaha jungjunan reksa butosna. Raosan mah satia kumaha daya kendatna salalamina.